muta itu berarti akidahnya. Oh, akidahnya ini gitu ya. Gitu. Ini tadi saya lihat menyanyikan kidung apa? Kawi runcang sama runcang kundang itu kumaha eta? Eta betul galur cenah kapungkur kan kedah cenanya gitu. Anu bulan Sapar caritakeun bebayi anu bulan Sapar cenah bedana kumaha jeung anu bayi lahir bulan biasa. Oh, kan ari bulan Sapar cenah kan bulan Sapar disebutkeun istilah baheula mah cenah disebutkeun lah sanget cek istilahna Sunda mah gitunya. Pamali ngan pek cenah ayeuna nu ngaran kedahna dibobot, dikawih runcang cenah gitu. Nah, kata orang tua gitu yang pakai bahasa Sunda apa jenting? Saking bahasa Indonesia ada. Dibobot. Berarti dibobot anu tadi dimakai karung eta berarti. Dibobot pakai karung. Terus ieu diayun, cenah diayun kedahna nganggo kawih runcang. Kawih runcang. Terus cenah aya teh ayunan kanggo ieu ayana sasaratan tah ieu. Sok disebutan aya maksudna. Sok dakutan nani nangtung ieu naon ngaranna, naon maksudna sugan coba sok. Tah ieu nah haur kuning nya anu disebutkeun haur kuning, anu disebutkeun namanya sok disebat cenah sepuh ieu na Sunan Ampel. Sunan Ampel. Urang teh pan ngagaduhan tah ieu nya tah ieu tah ieu. Urang ayeuna Sunan Ampel. Terus ayana ieu kawungnya. Asana ieu kawung sateu acana ayana cenah manusa sateu acana aya manusa jadi ayana Nyi Dewi Sri. Nyi Dewi Sri cenah. Nyi Dewi Sri tinya Nyi Dewi Sri teh anu disebutkeun lah anu singkat mana maotnya Pohaci cah Nyi Dewi Sri Pohaci cenah anu Nyi Dewi Sri Pohaci teh cenah tina ieuna tina patilasana teh jadina ayana ieu daun kawung cenah tina aya daun kalapa aya daun pacing aya oar aya sulangkar aya seureuh aya jambe aya ki tekel aya ki kandel terus aya daun darangdan terus aya nak palias tah ari ieu teh palias anu disebutna cenah bulu panona disebutkeun teh Sumbawa cenah di bulu panona tah ayeuna tah ieu asalna cenah terus jadina Pohaci nya namana ayun aya pare eta kan aya pare teh ieu teh ngaranna Nyi Sri Pohaci. Kayak ieu naon ngaranna nu ieu naon dia? Eta jaringao. Jaringao ieu. Jaringao panglai. Panglai. Eta ayeuna bawang putih. Jadi sateu acana ayana manusa teh tos diayakeun kanggo bekel kahirupanana. Jadi kahirupanana ieu teh tos aya sateu acana ayana manusa cenah kitu. Terang